lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting nafakuran kasalahan bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka. Gusti abi teh makar teh batur mah teu apal menipu diri teh aya di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad. Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun meureun ieu teh batur arembungeun cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun hubud dunyana ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai. Kiaina eta-eta keneh elmuna eta-eta keneh jelemana eta-eta keneh pinterna nama kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia jelema bungeun ngaji ka jana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek atuh. Nah, nuantak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allah masturna ya Allah bisa trikal jamil kama satarta ibadakas. Oli ditutupan. Cacak-cacak teh ditutupan. Jelema teh embungeun.